Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun carapon tina majalah Mangle tahun 1860 nomor 30. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna Budak Cerik. Ye yasana Bapak Ola S. Sumarna Putra. Sumangga supados teu nyangkolong teh kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Hujan leutik ngarincik sarta angin saseleket nyarusup ke jero imah. Nyacap tiis nyiwitan kulit sarta nembuskan kana sungsum balum. Bet mawa pikir pikeun balik kagesan ngancik. Lantaran bulan nu kuduna ngencelong herang jadi surem reyem-reyem da manehna nyempod tukangeun mega bangun sieuneun cipluk kahujanan. Keur hujan leutik kieu sarta peuting jempling kieu pentasen jalan kacapi ngajentreng kawas nu mere jalan kamananya kudu lempang rincikna kikilitikan jika hirir los kagirang siga-siga ngotek tak neangan jalan can kungsi nepi da sora suling ngalelewang siga nu nyaram pikeun lunta bangun melang hariwangku lalampahan. Aranjeun mah boa can ngalaman aya dina kakeung saperti nu kaalaman ku kuring peuting ieu keung sarta pinuh ku katineng pipikiran ku malayang ingat ka mangsa-mangsa nu geus lila anggang ti kuring nya kitu pisan deui saperti kaayaan peuting ieu aya bulan tukangeun mega hujan ngaririncik kacapi rincikna sarta suling sakapeung dihariringan ku lagu-lagu buhun titisan para karuhun. Hiji lagu nu pohara matak ti belatna lantaran eta lagu teh geus ulasan taun ngancikna ati moal boha geus kadenge ti barang beunta ti mimiti kuring netep pamun teu alam. Atuda teu weleh nyelap wae dina ceuli indung ngahariringkeun eta lagu bari mependek kuring nepi kareupna sare diulinkeun di alam ngimpi. Kanca ieu teh sanyana mah kajadian 7 tahun ka tukang basa kuring anyar pindah ka hiji gang nu pohara simpena di wewengkon Pungkur. Memang sagala-galana saperti peuting ieu hujan, angin leutik, kacapi, suling jeung hariring. Dumadakan lagu eta pisan lagu nu ngageuing sangkan kuring inget ka mangsa-mangsa nu geus kasorang, mangsa-mangsa nu pinuh ku katineng. Aranjeun tangtos palai uninga, naon nu jadi katineng kuringnya? 7 tahun ka tukang, kuring ge di SMA keneh harita teh alam mimiti rame barudak karancuh. Marake calana nu nyarepet siga potongan celana upas tahun 20 barudak awewena atuh geus mimiti resep nembong-nembongkeun bagian-bagian badan nu matak uruy rokna cukup ngabunian tuur tapi di luhur blusna bangunna teh di jarieuna oge tina sacuwir lalamakan wae teu dileungeunnan sarta memang matak uruy. Manehna oge kaasup mojang nu dangdanan sok kitu ditambah kuku raranggoas book galing renyak pesenan ti Kapsalon tapi memang gelis kulitna koneng tur bersih leungeun jeung bitisna ngareusi najan bibir beureum ku pulas tapi mutuh mata kayungyun katambah panonna ngenclong beunang dipake ngeunteung turug-turug dimamanis da bulu panon nu carentik mangwangun satengah bulan dan jadi penghias nu pohara payusna. Imahna didinya harita teh peenteng-enteng pisan jeung imah kuring mimiti namah kuring teu aya arek seetik-etik acan pikeun unggah ka imahna. Ceuk rarasaan mah mau bisa campur kabantu beda laut beda negara tapi peuting harita waktu hujan leutik ngaririncik teh kadenge kacapi pangindung ngajentreng patembalan jeung rincik sarta sola suling pasilep jeung hariring sora mojang. Ku lagu eta pisan dumadakan teh lagu nu geus jadi hiji jeung kuring. Mak, cuk kuring ka indung hari wos-wos.
Mak netep sarta tina pamuntena oge karong yen emak nanya, aya naon? Lagu eta mak, paranti emak mependek baheula atuh anjangan ka ditu da baraya keneh. Ah, asa ari isin teuing, make isin anggur sakalian diajar ulah ngan hahaleangan lagu dengan wae catut kasebut anak emak. Indung kuring memang alus tembangna, malah cek beja mah bapa oge kasengsremna ku emak teh lantaran mamawasna. Tapi wallahu alam da kuring teu nyahona naon basa bapa bobogohan jeung emak. Ah kanca, kuring handeueul ku panyangka ti heula gampang nyempad lantaran dangdanan moyoh ku kakara ningal cangkang. Pedah manehna diuken si kuring nyawad. Hate ngagebag lantaran basa kuring datang ka imahna kasampak manehna keur emok andalemi rarai tungkul panon antep kana buku tulisan galindang ngahariring lagu-lagu buhun. Sorakna halimpu bersih taya kuciwana saeutik-eutik acan. Kuring ngembang kadu atuh da teu nyangka sacongo buuk yen manehna nu ngahariring teh. Kuring handeueul taya pibandingeunana, tapi leuwih handeueul lantaran kuring jadi kasengsrem ku lagu-lagu buhun. Teu di jalan teu dicai kuring jadi sok hahariringan lagu-lagu nu geus kadenge dihariringkeun sabisa-bisa di imah diapalkeun. Ingat wae kuring mah malah moal poho dalah nepi ka iraha wae oge. Kuring diuk andekak meh padu tuur jeung manehna mindang padu tetep da kuring mindang silu ngalagukeun. Kuring teh diajar tembang ka manehna memang taya bakat kana tembang teh, tapi kuring keukeuh hayang babakuna lantaran hiji lagu nyaeta budak cerik. Eta-etana ngan salagu-laguna geus 2 bulan teh masih can bener keneh wae atuh teu bisa kebat diajar lagu-lagu sejena deui. Padahal sanya nama kuring hayang pisan sagala lagu buhun katungkus ku kalbu sarta bisa hade balaka wae tina mimiti kasengsrem ku hiji lagu budak cerik lantaran eta lagu karasep indung. Kuring jadi kataji ku lagu-lagu sejen asal nu ditembangkeun ku manehna. Kuring teu bisa-bisa hate bet ngenes asa aya jurang nu pohara jerona nu bisa jadi lantaran kuring miweleh anggang ti manehna. Kuring lulus ujian lagu-lagu can apal sarta can bisa keneh wae tong beroloba-loba dalah sarupa oge lagu budak cerik nu memang pohara ngaitna dina ati lapur teu daekeun bisa. Padahal hate beuki nyantel ka manehna nu teu disangka aya di alam kuring lantaran cangkang siga deungeun siga nu jauh ti buana pentas. Tapi kuring kadarmi cinta lantaran kuring hormat sarta lantaran kagum ku jatina. Kuring lunta ka kota sejen ma pindah kabeh sisi peleng wae kuring tara menang beja ngeunaan dirina. Tara wani tatanya kanu sejen sieun disangka kuring bogoh ka manehna sanajan nya mah memang kitu memang bogoh. Genap tahun kuring ngumbara di kota sejen teh tahun ieu balik deui sartanya seperti alam-alam katukang wae pagulung-gulung jeung indung. Kanca peuting ieu teh kuring memang keung lantaran hujan ngaririncik sarta bulan nyempot tukangeun mega, tapi kuring hayang lunta sanajan hujan rada kerep teuing kunaon atuh da bol-bolan jorojoy wae hayang ulin ka urut imah bareto alam 7 tahun katukang. Kuring indit lempang wae kabantu teu boga duit pangaji sapeser kuring lempang gagancangan sarta kira-kira wanci sareureuk kolot anjog kanu dijugjog. Pohara kagetna lantaran imah manehna nu baheula hegar teh ayeuna mah jadi cakuem pikakeungeun. Mana pakarangan barala tanda taya nu miara. Kuring ngajantul bari netep imah nu kungsi lidig katincak. Red kalebah tengah imah urut baheula ngariung ari diajar tembang ukur remeng-remeng wae bangun aya nu dariuk. Red deui kuring ka langit bulan masih keneh nyempot malah beuki buni hujan rada carang tapi angin nyaring sarta ting sulusup nyurusup kana awak.
nyarusup kana awak, seseleket kana bagian-bagian nu teu rekep, tiisna munggah niira kana ati. Kuring curing hak sarta awak ngageter atuh daker jongjon ngajengjen bari neuteup bulan sarta ngawawaas mangsa nu geus lawas paanggang jentreng wae kacapi dituturkeun ku rincik heong sulingna. Lagu eta pisan lagu budak ceurik. Kuring luncat ka golodog tuluy ka ketrok jap wae sora kacapi jeung suling di tengah imah teh jempe. Tekung silila listrik ditepas hurung berai panto aya nemukakeun kuring teu poho kana mukakeun panto eta teh indung manehna mojang pujaan ati 7 tahun ka tukang. Kuring teu wani balaka yen kuring cinta ka manehna lantaran teu bisa tembang lantaran manehna geulis teuing pikeun kuring. Ade aya pikeun senaon aden teh pokna bari mencerong semu heran. Bu, ceuk kuring bari nembongkeun beungeut. Ieu teh abdi nu kapungkur di dinya. Kuring nunjuk ka lebah urut imah baheula. Gusti, manehna ngajerit. Putra dijua teh ieu teh nya. Manehna cerik ngaguk-guk bari muntang ka kuring. Hayu dilebet kasep. Kuring heran, dumeh saumur dumelah kakara harita aya nu nyeung cerikan tur asa nu teu kudu teh asanyana mah. Ceuk pikir, kuring dituyun dibawa ke tengah imah paranti baheula ngariung nyang hareupan 2 kacapi. Kaayaan tengah imah anggar keneh bale-bale nu meh satengahna ngeusian tengah imah ka kalerkeun belah kidul meja makan. Bilik dihiasan ku potret-potret serta piring-piring kuno jeung cangkang hermes. Tah didinya aden kapungkur tehnya pokna bari nuduhkeun ka juru dipan belah kulon kaler. Di dieu ce beri nunjuk kana tengah dipan. Kacapi didinya meh ada kana bilik parendeng jeung rincik nunyuling di ditu beri nunjuk kana kursi makan. Tah nya kieu pisan nu araya didinya olohok kabeh kuring waas lain di kieuna. Bu, can kebat nyarita kaburu gabrug deui manehna ngarontok beri cerik deui kuring beuki heran. Nah Gusti teh make marengkeun teuing atuhnya kawasna mun aden tulun tak mah. Kuring megat kalimah. Kamana ari dieu ce Bu? Kasaha kagungan carogena? Kuring nanya tapi mana nembalan mah manehna anggur lewas ka pangkeng. Tekung silila torojol deui sarta mawa bungkusan sutra nu ditalian ku pita beureum pajaling jeung hejo song wae dibikeun ka kuring. Haturan aden ieu teh tituang rai buka wae ayeuna ibu hoyong terang eusina. Si horeng teh sababaraha lambar kertas tulis nu memang geus ditulisan buru-buru ku kuring ditengetan salambar-salambar. Eta teh memang surat keur kuring dina lambaran kahiji. Engkang di pawenangan, engkang angkat duka ka mana abdi leungiteun lain di kieuna. Padahal sadidinten mah alam engkang kadeuleu kateuteup teu ieu jadi perhatian nanging barang engkang teu aya sarta mulan malen teu serat-serat acan nembe ku abdi karaos yen engkang teh teu weleh aya gigireun abdi. Nembe abdi ngaratos yen karaos ayana teh nya dina waktos teu aya. Kuring ngahulang mikiran kecap-kecap nu memang rada hese kahartina. Lambaran kahiji ngan sakitu eusina ngan dihandapna ditambahan ku tanggal nyieuna poe bulan jeung taunna sarta tanda tangan. Brai deui kuring mukaan lambaran nu sejen nengetan tanggal nu pangdeuketna jeung kertas nu geus kabaca kapanggih terus dibaca deui. Tanggal titik-titik taunna titik-titik. Menang beja yen manehna neruskeun sakola bari digawe di Jakarta. Awaking talatah ka salah saurang kawabuhanana sangkan dipangnempikeun yen awaking neangan geus teu ngingetkeun deui yen diri teh awewe nu tangtu teu hade ngedalkeun eusi hate miheulaan lalaki. Awaking kasel lantaran keukeuh teu beja-beja pon nya kitu deui nu ditalatahan oge teu embol-embol. Naha atuhnya manehna teh bet era-eraan teuing
padahal dinten teu oge nya manehna teh taeun ka aing. Kang, naha atuh teu balaka, naha nganggo api-api diajar nembang. Ngan sakitu lambar kadua kop deui kuring kana lambaran sejenna. Kanggo engkang nu borangan, upami engkang ngaos ieu serat, hartosna abdi tos teu aya di kieuna. Jadi abdi tos daya harapan pikeun patepang deui. Nyerat ieu teh di rumah sakit, dina hiji wengi nu teu kinten simpena. Bulan sapasi sumirat di langit, direncangan ku bentang nu ting darelek, ting darilak, semu nu ngalelewean ka abdi. Tatangkalan ting garupai, semu nu mileleuyankeun. Kang, wengi ieu teh pohara simpena. Biasana engkang sok sumping karorompok upami kaayaan simpe kieu teh. Juntrang-jentreng kana kacapi bari teu weleh neuteup ka abdi. Kumaha ayeuna engkang tiasa lagu kadeudeuh teh. Pepeujeuh wae upami engkang parangalongok abdi dihandapkeun caringin nu ngemplo hejo. Poma ulah babacaan, hariringkeun wae lagu kadeudeuh teh, lagu budak ceurik. Nepi kadinya kertas rada rikas, bangunung memang rek diri rekas tapi teu jadi, atawa lantaran tipe peraket meureun nahan ka nyeri teu ditanggalan. Kertas panungtung geus pohara risekna. Wengi deui wae ieu teh Kang, paraosan tos teu paruguh. Bulan jeung bentang rada nyarumput, bangun sungkaneun patepang jeung abdi. Padahal abdi hoyong nyanggem, hoyong dipangdugikeun salam akhir. Pileleuyan kanu ancelang-ancelangan di pangumbaraan. Diri beki lungse. Sering ngimpi dilongok kupun bapa nu memang tos lawas mulih kakalanggengan. Kang, urang samara tiasa patepang deui. Enjing pagetoge abdi mah aya nu nyamper. Tadi siang mamah besuk, abdi naroskeun manawi aya raratna ti engkang. Tapi mamah kalah kanangis bari ngusapan embun-embunan. Abdi putus pangharepan serta panyakit nu karasa dina dada beuki abot karaosna. Engkang, upami pareng dina hiji mangsa sumping karorompok. Canda kacapi sareng rincikna, pon nyakitu deui suling, mangga haturan engkang, suhungkeun wae ka mamah moal teu dipasihkeun. Taya sanes Kang, mung tawis pangimut wae ti abdi nu umambon. Ulah lali lagu kadeudeuh engkang, kadeudeuh abdi. Lagu budak ceurik, sering-sering hariringkeun. Lambaran tambahan ngan kertas saceuwir make tanggal bulan jeung taunna. Awak beuki lungse sarta beuki eungap, ceuk unggah nu datang ngalongok ka rumah sakit. Awaking beuki kuru, begang, estu ngarang-rang garing. Kadatangan mamah ngan wungkul nambahan beratna ka nyeri. Da mamah ukur sumping nembongkeun cisoca. Nu, ceuk mamah bari nyusutan danis ku sapu tangan. Anak mamah teh saenung-enungna. Anjeunna nyuuh kana bantal, kadenge nyarios nyalira. Gusti, kedah kumaha atuh sim abdi teh. Awaking tambah ngeri ngadenge kecap-kecap indung. Pintu kubur karasana beuki nyantong. Awaking pasrah lillahi ta'ala. Teu nanaon da di ditu aya mama. Memang geus mindeng datang mapagkeun. Engkang, abdi mah titip eta wae. Mugi engkang uninga yen abdi mika sengsrem teh bet kabantun ka kubur geuning. Nanging teu jadi pambengan pan engkang ge sok nyarios malapah gedang-gedang wae mah. Yen jodoh ibarat pati, sok teu kapianggehan. Teu kebahat tulisanana teh, tapi aya deui dina sabalikna. Engkang, abdi gaduh sisindiran pasihan ti punini nalika anjeunna jumeneng keneh. Ieu ku abdi dicatet. Cing cobi pasieup ku lagu budak ceurik, sanaos teu nyumponan. Paksakeun wae atanapi tarekahan sing dugi ka tiasa. Upami teu tiasa wae ku lagu budak ceurik, atuh ku gemplang bangkong wae, cobi geura. Merak rambai di pakuan, tutunggangan widadari, munding tilu hirup deui, midangdam henteu karuhan. Rek ceurik kateuteari, sebeuh hirup nimu deui. Engkang, abdi nah naai tur beuki yakin awaking beuki parna.
pasrah engkang wios umur pondok nanging mugi karasap abdi lagu-lagu buhun tuturunan ulah dilalikeun ku engkang. Eueuh deui tuluyna sanajan katangen yen can anggeus eta tulisan teh kuring ngahulang mikiran manehna nu geus eueuh di kieuna sanajan teu hayang cipanon teu burung nyalangkrung nya kitu deui ibuna ram bisa ku cimata beri tuweleh neuteub ka kuring. Angin datang deui sarta bulan ngintip tina sela-sela mega hujan masih keneh ting giricik kana hateup. Tamat cenah pamirsa. Bandung tanggal 7 bulan Mei tahun 1857. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.